Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka Pak Uhi teu barang tanya naon-naon. Manehna geus ngamaklum naon nu jadi sababna pangna incuna kitu peta. Lantaran manehna sorangan tadi teh geus ngadenge waktu pagobang ambek-ambekan kaki raksa. Sarta manehna nyahoeun waktu harita teh incuna keur aya di dinya. Dugi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Sanggeus gumilar ceurikna leler. Kakara Pak Uhi barang tanya. Tapi gegedena mah mapatahan. Sarta muji syukur kana petana gumilar tadi. Geus hasil bisa ngawasa dirina. Sok sanajan kitu peta teh memang papalingpang jeung kahayang hatena. Memang ku aki oge katoong kumaha peurihna hate hidup. Sasat kitu peta teh teu beda ti jelema nu leutik burih. Tapi da memang aya hadena jeung tinimbang greges gedebung mah. Leuwih hade mending leuleus jejer liat tali. Teu kekereuweut daek ngeledan heula tapi engkena bakal meunang. Ulah wani wadul wani wanter tapi kudu wani wiwaha. Lantaran ijiran moal aya hasilna nu nyugemakeun. Tapi wani prung kalawan make aturan. Perlu mundur heula supaya menang. Menang papan. Dah ieu mah kana tangtu bakal nguntungkeunana. Ceuk Pak Uhi ngagelendut mapatahan gumilar. Tamat akina papatah. Gumilar mah tetep we ngeluk sarta teu nembal sakecap oge. Kabeh caritaan anu jadi akina disaregepkeun kana hate. Ku kituna hatena nu tadi marudah teh saeutik-saeutik kaubaran. Anu antukna ayeuna mah geus ngarasa tentrem deui. Sanajan teu saperti sasarina oge. Reup magrib gumilar turun ti bedeng akina. Bebejana mah rek ka bedengna ki raksa. Tapi barang geus deukeut hatena jadi mandeg mayong rek unggah teh. Tungtung nama teu tulus. Reok bae manehna mengkol anu saterusna kalawan teu sadar manehna jadi kalangsu. Mun keur waktu tadi manehna mapai-mapai jalan koral
bari ngeluk tungkul. Pikiranana cus cos kaitu ka dieu. Bawaku nama nyolok inget bae ka Nyi Arum jeung ka Arman. Nu tadi beurang menang panyiksa. Ayeuna manehna geus mimiti ngambah jalan nu berasna ka leuweung. Kurang dinya mah disebut oge leuweung sancang. Anu mun terus di jalanan mah berasna teh nya ka basisir sancang. Krosak. Di satu kangenana belah ti kenca sada aya nu ngorosak. Gumilar ngaranjug. Nya sora ieu pisan anu nyadarkeun kana dirina. Eling tina lamunanana, eling ka dirina. Pikiranana dipuseurkeun kanu tadi ngorosak teh. Reg manehna ngarandeg. Ngararet ka kenca katuheunana. Geus salin jinis. Mun tadi rajeg ku tangkal karet jeung rarembetan anu ngajadikeun beuki poekna dedeleuan. Padahal harita teh jauh keneh kana parembulan. Sanajan di langit tembong bulan teh kawas nu jauh pisan, tapi masih tembong ngajirim buleud. Nyaangan sakurilingna sok ngan saukur reyem-reyem. Gumilar ngajanteng keneh, ret ka tukang. Tetela ngambah leuweung teh geus jauh. Ras kanu ngorosak tadi, ayeuna teu kadenge deui, hatena beuki maneg mayong, teruskeun atawa balik deui. Kasurung ku panasaran hayang nyaho ka mana jucungna. Gede ge deui Gumilar neruskeun leumpangna. Kakara oge meunang 4-5 lengkah, meletek deui. Kadenge sada pangpung katincak. Reg Gumilar eureun deui, sidik aya nu nuturkeun. Ngan moal ari jelema mah. Ras inget kana dongeng Pak Uhi nu jadi akina. Yen di leuweung sancang teh nyaeta aya maung sancang anu kacida gedena jeung galakna. Da eta we cenah lamun ceuk mawa munding nu geus paeh ditekuk tara digusur, tapi sok dipanggul ku dua sukuna nu hareup. Yap ka dieu tuturkeun. Ari hayang wawuh mah. Tapi lamun rek binasa ulah licik. Yang hareupeun kaula. Andika ulah ngabongohan. Gumilar ngagorowok. Ieu aing sawijana seke seler Siliwangi. Cadu mundur haram ngejat. Dina nyang hareupan musuh. Nu ngabeletek tadi teh kawas nu ngarti. Gaur teh ngagaur sisi leuweung. Gorobas. Matana moncorong lir batre ka tembong ti jauhna. Gilar ka kenca, gilar ka katuhu. Babarasatan. Gua jelang runcat ka hareupeun Gumilar. Tuluy ngodomang lalaunan. Tapi taya pangpung katincak disada. Taya dangdauna nu kadupak ngorosak. Malah teu oyag-oyag acan. Matana tetep moncorong, kawas nu disorotkeun ka Gumilar. Kulitna coreleng, buntutna ngagebay panjang, semu nyantel tungtungna. Mali ka Gumilar beri calawak nembongkeun rangetengna huntu jeung sihung anu lalencop sareukeut. Tembong tina tarang nepi ka lebah irungna teh ngagedat gurat hideung maninanjeur. Leuh, tetela si colat, ceuk gerentes hatena Gumilar. Anu harita manehna henteu mundur, henteu nyalingker kanu tatangkalan. Tapi ngajega dinu lega, panona dipencerongkeun kana mata si colat. Ceuk dongeng akina, cenah si colat teh hiji maung nu kacida galakna. Geus sababaraha kali sok ngaganggu pangisi kontrak. Tapi sakitu dikepung teh tara beunang. Sarua colat. Baju sia jeung baju aing, yeuh deuleukeun. Baragadal Gumilar muka kampret hideungna. Heg disampaikeun kana tak-takna. Breh bajuna nu belang. Roreng sarua pisan jeung belangna si colat anu aya di hareupeunana. Gaur. Maung teh disada deui.
tanda nganyakeun kana omonganna Gumilar. Kodoh mang manehna ngalenghoy nyampeurkeun semu malibir kawas anu ngintip ngadago bongohna nu jadi lawan. Gumilar cicicingeun, manehna oge ngulinting bari panon mencrong neuteup mata si Colat nu moncorong jeung nitenan gerakan punduk si Colat. Colat tong jeung intip-intipan mun andi karek binasa sor nyang hareup. Ieu kaula ye si Wijana moal pati-pati wani datang ka leuweung sancang lamun lebar ku nyawa mah. Cek Gumilar tetep ajeg tapi waspada bisi musuhna ngabongohan. Gaur si Colat disada deui tanda nyaho yen nu disanghareupan teh Wijana. Kolebat si Colat narajang satengah luncat rek nekuk punduk anu datangna teh saibas dada. Kukuna barijil sungutna calawak lamun seug beunang teh biraku jol teu ngaringkuk dina cadukna. Tapi Gumilar memang teu gugup. Maena riket ngarodon bari ngaragrageun awakna dina gerakan pamonyet warahan mangsal hapi akina pituin nyaeta dina gaya gorentel monyet. Dina ngajolna deui jadi gigireun lawan beh tukang. Suku Gumilar sakilat dajong kana kekemplongna si Colat anu kacidana ngeulna. Atuh si Colat ngagaur nyerieun ngaronjangna milepas. Jlong deui Gumilar luncat nangtung deui bari pasang ka hareup. Leungeun kenca nang karak, leungeun katu nangkub tapi ngeked. Suku kenca nyerong ka hareup, suku katuhu namleg pageuh rengkuh. Badis we nyet mandah adu hareupan jeung Raja Leuweung. Si Colat neuleug Gumilar kitu teh. Kawas anu bingung. Da sidik bajuna mah sarua pada belang. Tapi pasanganana anu beda. Kolebat dina pikiran Gumilar kana papatah Mang Dekong akina jeung mangsal hapi akina keneh yen dina nyang hareupan Raja Leuweung ulah rapet. Waktu Gumilar ngareundeg si Colat geus malik deui sarta sakicep ge geus ngarontok deui bari ngagaur. Kukuna barijil maksudna mah rek nekuk Gumilar. Lep Gumilar sirahna ngalelep dina gaya menyet ngemil bari depok. Sedeng pasanganana ngarodon. Si Colat milepas deui. Sakilat tungtung suku Gumilar dina gerakan tajong sapu jagat. Dina ulin Tanjung Pura geus nyayang kana kekemplong si Colat anu ngalayang gigireunana. Bari ngagaur pikeun ngadua kalian. Si Colat ngagibeg bari nyengir. Tapi sakilat si Colat malik deui serat jlong ngarontok rek ngarekem. Tapi Gumilar anu geus waspada sakilat ngariksu katuhuna ka tukang. Digir nyerong sakicep neungeul suku hareup si Colat. Dina milepasna awak si Colat ngalayang luhureun sirahna. Sakilat ramo-ramo Gumilar anu jareceng heuras teh nobros kekemplong deui bae. Si Colat ngagaur ngatilu kalian. Sakali ieu mah meureun rada parna lantaran di dieu Gumilar ngagunakeun jurus kahiji Cimande warahan Kiparta. Si Colat teh teu terus ngarontok deui cara tadi. Tapi kalah kacampegoh we bangun anu ngadago. Matana tetap mencorong hurung merong ka musuhna. Ulah bosenan Colat. Hayo tarajang deui kula. Ieu aing ye si Wijana seke seler Siliwangi. Cadu mundur haram ngejat dina nyang hareupan musuh. Lamun andi karek binasa pasti dising hareupan. Tapi lamun andi kah henteu ganggu kaula oge moal rek binasa. Hiu angin ngagelebug nebak dangdaunan. Ting korosak ting keresek. Pada nyai kingkilaban 3 kali. Gumilar pasang kuda-kuda beungeut nyang hareup ka si Colat. Si Colat ngulisik lageday deui malibir dituturkeun ku panenjona Gumilar.
Ana Malik bareng jeung ngagenjot awakna anu saterusna ngalayang dua suku naranggah kahandap pinuh ku seseukeut na kuku anu moal salah deui. Matak naranceb kana daging. Gumilar rikat ngarempodkeun awakna dina gerakan monyet ngemil, tapi cilaka. Sukuna tijalikeun lantaran nincak batu buleud. Anu satuluyna manehna leungit kesaimbangan. Kurempal blak we nangkarak. Sedang kuku si Colat geus nyantong hareupeunana rek ngarekeb. Kanca dangu sadayana. Cahaya bulan anu memang reyem-reyem. Katambah harieum ku tatangkalan nuting jelegedeg kencak katuheun jalan. Hal ieu teh jadi hiji kauntungan oge pikeun Gumilar. Dina enggoning nyang hareupan anu jadi musuhna. Santeuna beleg-begna kalangkang tatangkalan anu oyag lantaran boh dauna boh dahana anu teureun-eureun ngoyeg ketebak angin. Jadi ngabingungkeun pikeun si Colat dina enggoning nitenan gerakan nu jadi lawan. Manehna mineng katipu kabobodo ku deudeulanana. Disangka musuhna teh rek gerak ka kenca. Padahal Gumilar kakatuhu luncatna. Kaharti sanajan mata si Colat memang kacira seukeutna, tapi tetep we manehna teu bisa ngungkulan gerakan refleks nu dilantarankeun ku obahna kalangkang tatangkalan anu aroyag ku angin. Waktu Gumilar ngagorentel labuh lantaran nincak batu buleud teh. Kusaliwat mah Gumilar teh geus tangtu bakal tamat semet dinya riwayatna. Kuku-kukuna si Colat anu geus ronghok moal teu ngagabres kana beheungna. Tapi geus kitu we kersaning pangeran masih keneh manjangkeun lalakonna Gumilar pikeun gumelar di alam pawenangan. Bareng jeung gelebugna angin anu ngoyagkeun tangkal robah ka katuhu. Sakilat Gumilar ngagorentel ka kenca dina gerakan gorentel monyet. Bari leungeun katuhuna ngababu kana kekemplong si Colat anu ngrekeb tempat kosong. Si Colat katipu deui. Jaba iga karasa potong. Balukar teunggelan kepang. Manehna ngajaul bari ngaluarkeun sora nu matak nyentarkeun hate. Ngagaur bari gigideg huluna nu saterusna ngagereng nembongkeun amarahna. Lain maksud rek ngabinasa Colat. Kaula ngan sakadar ngabela diri. Lamun teu kitu meureun kaula teh disasaap, malah bakal jadi caduk andika. Gumilar harita geus nangtung deui ngajega ngawangun kuda-kuda. Leungeunna duanana nyilang hareupeun dadana pasangan purak. Saged ngadago datangna deui panarajang nu jadi lawan. Gaur deui. Si Colat ngagaur, sorana matak euneur leuweung. Gebay, gebay. Ngobahkeun awakna dibatek sapanjangna. Ngalampanyat semu melengkung. Bari sirahna dirempodkeun ka tukang. Jelas ngagambarkeun pasangan nu rek narajang. Mun bisa dihartikeun mah manehna teh teu percaya kana caritaan Gumilar anu jadi musuhna. Oh, memang Colat. Kaula mah teu boga maksud binasa. Gumilar ngajawab maparah gaurna si Colat. Lamun kaula butuh kunyawa Andika tadi oge. Beuteung Andika geus tangtu budal badil. Tapi ieu aing si Wijana sakeseler Siliwangi taya turunan mundur nyang hareupan musuh. Moal ngejat sama sakali nyang hareupan lawan.
Ngan lamun Andika rek binasa ka kaula, rek hianat ka kaula, kapaksa Andika bakal ngasaan ieu. Gumilar nuluykeun carita anak bari nyabut peso balatina ngurilap kasorot ku cahaya bulan, ditembongkeun ka musuhna, sep diasupkeun kana sarangkana nu nyelap dina cangkengna. Gaur si Colat disada deui, sorana handaruan keke ngarasa teu percaya kawas anu hayang nguji kana omongan nu jadi lawana. Kodomang lalaunan ngagebay malibir kagigireun Gumilar. Sedang Gumilar nu memang geus ngarti kana maksudna si Colat rek ngayakeun panarajang ti gigir, manehna oge teu cicingeun. Panonna terus mencerong nitenan gerak musuhna bari dibarengan ku gusar geserna dampa suku ngarubah pasangan pikeun nyaruaan gerakan si Colat. Menang 2 kuriling kitu jeung kitu we pating kulinting si Colat tacan ngalakukeun gerak panarajangna. Mung narajang ti heula Andika teh. Heg atuh. Kaula ngelehan maneh. Asal ulah ti tukang we. Ceuk Gumilar bari tetep we ayeuna mah teu ngarobah pasangan. Iwalti panonna nu terus ngagiler kagigir nuturkeun gerakan si Colat. Gog si Colat ngadangong. Ku eureuna Gumilar, manehna oge ngaraneg. Matana merong. Bangun anu keur ngabalitungkeun untung rugina. Dihenteu-henteu oge manehna geus ngarasa sababaraha kali kabeunangan nu matak ayeuna mah ati-ati pisan. Sanajan awak musuhna teh tembongnya gigir, tapi panonna nu sakitu seukeutna teh gular-giler herang nitenan gerak manehna. Kunyang si Colat ngarobah awakna, gerak sukuna ebreh yen manehna rek ngulinting katukangan lawana. Sedangkan Gumilar anu geus janji rek mere gigirna. Sanajan ayeuna geus bisa neguh kana maksudna si Colat rek ngabongohan ti tukangeunana, manehna teu buru-buru malik bari teu tinggal ti kawaspadaan. Pok manehna nyarita, belah curang cok. Teu can ge tamat Gumilar nyarita, sakilat si Colat ngarempodkeun awakna, kilap seak we. Awakna ngalayang rek ngarekeb nekuk punduk. Tapi Gumilar nu leuwih ti heula, awakna geus kababuk manten ku hiupna angin nu dilantarankeun ku gerakna si Colat. Sakicep manehna dongko ngelelepkeun sirahna jeung awakna bari ngarobah kuda-kudana. Hiu jekuk we. Beuteung si Colat nu keur ngalayang teh ditonjok dina gerakan ajul gedang ti handap. Si Colat ngagibeg nu saterusna gedebut ragrag borengkal seak ngaronjang rek nyakar beungeut. Gumilar rikat nakis bari ngagilir nyerong hiu ngasupkeun jurus kahiji Cimande warahan Kiparta anu diwangun ku gerak tipu gaya oray notog. Tapi si Colat ngagerakeun cakarna rek ngarames punduk Gumilar, ngan bae gerakanana teu bisa ngimbangan gerak leungeut Gumilar anu teu beda we ti oray macok. Mantukna si Colat ngajaul ka tukang bari ngagaur lantaran katotog pisan iga burungna. Kawasna bae amarah si Colat beuki ngagugudug, manehna ngagereng ngaluarkeun simana dibarengan ku sorot matana nu moncorong. Gerakanana ayeuna mah maju ka hareup, henteu ngulinting kawas tadi malibir kagigireun saperti rek ngabongohan, tapi terang-terangan rek narajang ti hareup. Sima aing sima maung seke seler Siliwangi moal keuna ku Wisaya. Gumilar bari ngagejlig nenjerakeun sukuna kana taneuh 3 kali. Si Colat ngarenjag panyangkana meureun manehna rek ditarajang bari ngarempod teu anta parah deui. Manehna ngaronjang
Gumilar rikat ngageser ka kenca bari ngababukeun leungeunna kana suku hareup musuhna. Bareng jeung eta, hiu, jebrod. Sukuna ngahanca kana kekemplong si Colat. Atuh si Colat ngagibeg deui, ngagebut kana taneuh. Kuring pal malik. Seak we ngaronjang deui. Tapi Gumilar rikat jingkrak dina gerakan hap-hapina. Si Colat nyolontod poos. Sakilat leungeun Gumilar ngahanca meupeuh punukna. Si Colat ngagaur, bari malik ngaronjang teh rek nyakar beheung. Gumilar rikat jingkrak deui bari ngirimkeun tajong sapu jagat kana kekemplongna. Tapi si Colat memang bener kuat. Sakitu ngagedebut deui teh. Rikat manehna ngarontok ngan poos deui wae. Dumeh Gumilar ngalegot dina gerak kalakai murag katebak angin. Kituna teh bari ngasupkeun panonjokna kana kekemplong dina gerakan landak nobros gunung. Anu antukna si Colat raja leuweung nu geus kakoncara garangna teh ngagaur ngejat lumpat ka jero leuweung. Rumasa katitih pangarti teu bisa nandingan wawasan Gumilar nu jadi lawana. Gumilar ngarenghap napasna ngahegak. Urut bieu museurkeun tanagana ngasupkeun panonjok dina gerakan landak nobros gunung. Sedang kesangna sandajan bener harita teh ti peuting tetep we ngagarajag masihan beheungna. Komo dina tonggongna mah mani cipruk. Eukeur mah bajuna deui tina kulit sato balongkotan teu nyerep kesang. Manehna gek diuk dina batu sisi jalan satapak. Handapeun tangkal harenong. Ret kana baju kampret nu ngalumuk dina taneuh. Kop dicokot. Tapi teu buru-buru dipake. Anggur heg dipake ngagebran awakna. Nikmat oge. Nepi ka manehna ngalenggut. Mun teu hariwang, hoream init deui rek terus ngagoler di dinya. Sanggeus karasa rada seger, jeung manehna cengkat, leos we balik deui. Maksudna rek ngajajah leuweung teh teu jadi. Paur bisi papanggih deui jeung bahaya nu leuwih hebat. Ayeuna nu kakara-karanapan ge sakieu ripuhna. Bari jongjon leumpang. Pikiranna mah teu leupas tina kajadian nu kakara bieu karanapan. Manehna kacida ngarasa untungna, awakna bisa salamet, teu tulus jadi caduk maung. Ngadadak manehna ras inget ka kolot-kolotna nu geus mere didikan maen pok ka manehanana. Nya kulantaran pangwarah inung bapana, katut aki-akina. Pangna manehna bisa nyalametkeun diri tina panarajang si Colat. Hiji maung sancang anu sakitu gedena. Aya keneh kitu Abah Ata jeung Ma Asmi teh Aki engkong meureun geus kolot ayeuna mah. Inget keneh we baheula sok dipapanggul ka gunung. Cicing di imah nu sakuring bungkingna pinuh ku tatangkalan nu geus jarangotan. Ari mandi ka pancuran Cinyusu nu bijilna tina handapeun kiara eunyeun. Kadeuleu we. Jalan nu gurawes. Ari aing rek ka puncak. Tempat datar paragi aing diajar menca. Katuhunana ngeplak talaga nu salilana pinuh ku papedut. Ari sisina ting berek-bek kawas cai ngagolak. Bakal katincak deui kitu ku aing. Poho deui lebah-lebahna. Rupa aki ekong oge. Geus teu inget ngan pandena we nu poho teh. Jangkung gede. Kumisna baplang.
siga kumisna bahdira. Emak jeung abah oge poho deui rupana. Geus sono hayang gara papanggih. Da ieu ake empi anu ngahalang-halang bae teh. Paribasakeun bae. Kewe ari geus rineh. Hari rek mabur moal bebeja teu nyaho di mana-manana deui da asa jauh naker. Jeung karunya we deui ka aki empi ari ditinggalkeun mah. Isukan marek balik deui we ka Cipacing. Aki empi rek diajak manggihan abah jeung emak. Piraku sugan ari aing maksa mah teu daekeun. Tapi gumilar ngadadak ngarahu, semu ngahegak. Ari jajantung teg-tegan, kawas nu manggih kareuwas. Manehna ngadadak inget ka Nyi Arum anu dihenteu-henteu oge geus masket. Adeg-adegna salawasna ngalangkang dina bibir panon teu bisa dipopohokeun. Ras kana kajadian tadi beurang. Kadenge keneh ucap-ucapan Nyi Arum anu matak ting celetit kana ati. Lir nu dicocogan ku Jarum, beak-beak ngusir ka manehna. Sarta bari nyarekan nyebutkeun lalaki jejerih leutik buri. Pedah manehna taya pisan belana. Waktu Kiraksa dihina-hina. Sarta Arman disiksa ku pagobang katut batur-baturna. Rumasa aing teh gugon tuhon teuing ka Aki Ubi. Cek garentes hate gumilar. Ngadadak kadenge sora ribut kencaeunana. Gebeg. Gumilar asa aya nu ngagebah. Hatena nu keur anteng noroweco ngadadak eureun kagareuwahkeun ku dedengeanana. Manehna ngaraneg ngadedengekeun. Tetela sora monyet cecerewetan di jero leuweung. Kunyuk keur ocon meureun. Garentesna bari rek jung indit. Tapi ngadadak sukuna nu geus dilengkahkeun teh ditarik deui. Lantaran disagigireun sora monyet cecerewetan teh kadenge aya sora nu ngagereng. Teu beda we ti sora si cola tadi waktu galungan jeung manehanana. Nu ngagereng beuki tarik, atuh nu cecerewetan beuki rosa. Tapi anehna sorana teh kadengena dihandap. Kapan ari monyet mah? Biasana oge sok di luhur. Sakilat brai sangkaanana pasti eta monyet teh lain keur ocon. Tapi tangtu keur nyang hareupan musuhna. Atawa sakurang-kurangna keur nyang hareupan ancaman ti hiji musuh anu rek ngabinasa. Da kadengena ge kawas suara nu ceurik. Ras kana ulin pamonyet barahan ti akina mangsal hapi. Rai we aya hate hayang ngabandingkeun jeung gerakan monyet anu sabenerna. Ulah-ulah tangtu bakal leuwih hebat sarta leuwih sampurna tibatan nu digerakkeun ku manusa. Teu panjang deui mikir. Bilang we. Gumilar luncat kana kuta kencaeunana. Gilang deui. Ngaluncatan ka malir anu misahkeun kuta jeung sisi leuweung. Breh katempo catang-catang pasolengkrah. Lain kairungkan, tapi ngahaja menang nuaran. Ngan teu kaharti naon sababna pangna diantep sina balatak. Lamun ilih ka ayana mah kawasna catang-catang nahun. Karasa gasrukna kana dampal suku. Leueur lantaran geus lukutan. Malah tembong barodas rupa-rupa ting pelentung sakurilingna. Bilang Gumilar luncatan luhureun catang. Teu matak jadi susah. Puguh geus tuman di lemurna
sok luluncatan di pasir pangulinanana babarengan jeung si pasar anjing kukutanana. Kalawan teu dihaja ras manehna inget ka si pasar anu geus paeh dibinasa ku Bahdira. Pasar mun maneh aya keneh mah moal asa keung teuing hirup teh. Jilang deui Gumilar luncat kana hiji catang nu kacida gedena. Ngajengjen heula sakedeung nyidikeun datangna sora ti lebah mana-manana. Lantaran ayeuna mah kadengena beuki atra tetela. Kana sora anu ngagareng beuki apal, geus moal salah deui. Eta teh sora si Colat. Gumilar masih keneh nangtung bari tumpa tempo. Geus nyahoan sora monyet jeung sora nu ngagareng teh aya di hareupeunana belah katuhu. Tacan wani nyampeurkeun lantaran bisi ngagareuwahkeun. Bilang luncat deui kana catang anu ngagoler hareupeunana. Ret ka belah katuhu aya tunggul kai rada jangkung. Gua jeleng manehna luncat ka dinya. Breh bae hareupeunana kabireungeuh dina reyem-reyem caangna bulan aya nu ngadungkuk coreleng. Si horeng hiji maung sancang keur nagog. Suku hareupna teu reureuh ngopepang. Masya Allah. Tatela. Keur ngaheureuyan hiji monyet anu geus nyempod kana si catang kai rungkad. Kawasna samemehna rek ditekuk teh diheureuyan heula di bawah ulin. Bari garang-garang ditembongkeun huntu anu rangeteng lalancip seukeut. Sakitu geus kokoceakan teh, jongjon we monyet teh di bawah ulin. Lamun sakali nagis teu asa-asa, kaprot we dicabok bari disontrol ku bangusna anu cawau. Colat. Colat. Gumilar ngagorowok bari jelang we luncat. Geus teu sak deui yen eta maung teh si Colat musuhna anu tadi galungan jeung manehna. Bareng jeung ngahiukna dampal suku Gumilar rek ngahancak ke kemplong si Colat. Si Colat mali ka tukang. Nyaho yen dirina aya nu rek nandasa. Samemeh suku Gumilar datang, si Colat geus ngagorentel manten. Opat sukuna ranggah pikeun nyampakeun dampal suku Gumilar rek ditarima ku cakarna. Nya ieu pisan nu disebut gerakan maung nangkarak anu teu dianggap lemah. Gumilar ge memang geus ngarti. Puguh manehna sorangan geus diwarah ku Mang Dekong. Kumaha ampuhna gerak tipu daya posisi nu saperti kitu. Komo deui ieu mah jeung bari disampakeun ku cakar kuku nu bakal ngawawejet kulit katut dagingna nu jadi lawan. Anu matak Gumilar teh rikat. Manehna narik desukuna dileung ka tukang sababaraha meter. Burengkal si Colat hudang ngadangong nyang hareup kanu anyar datang bari ngagereng teu kapalingan yen ieu manusa teh nyaeta musuhna tadi anu memang lain bantrak-bantrakeun. Atuh Gumilar nu memang bener sangkaanana tetela ieu teh si Coklat manehna iatna taki-taki sanu nyaho si Colat ayeuna rek ngajakan padungdung galungan deui. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teunden di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.